Alah, boy. Pas bol. Alah, anjing jauh itu mah euy. Ngumul ke mana? Teu bisa nyanyi lagi. Mana? Bisa Naon itu emang nih. Teu bisa nyanyi lagi kakak. Pas bol. Urang ge menang hiji tah. Hayang Buru. Mantap. Kereta. Balaga mana? Balaga. Urang moro we ayeuna mah ya. Mana nu eleh Itu emang nih ngomong tuh jauh ting ka mana? Ka awang-awang. Urang moro lah ka mana we? Nah, tuh Sugan menang nu gede. asal eta hilian ini. We mun menang nu gede urang. Bae Mama urang tuh. ge embung. Buru atuh ini Ieu tuh. jauh eta mah euy. Tinggalah di dia. Oh, sok. Capek atuh. Nungguan nu eleh we di dia sugan. Sip menang nu gede. Sip. Mana ulah wancan tuker ngadu. Sulai. Yo, urang. Urang penurna. Urang. Jadi pegaten sama litik. Kan badal lah, urang lang layangana bieu tuh melong maneh gelasana urang layangana. Oh, urang layangana di gelasana. Urang kan empok. Mau buru. Tap. Wah, urang ini. Mana gitu lah urang. Kalah ngomong gelasan. Batu berat. Kuroi berat. Kamana ieu teh capek. Tuturkeun we. Jangan. Kakak yang cirik mulu. Tulungan. Ai mani kunaon atuh? Kojo tak ya lobang. Karena cai cip. Ini. Mana? Woi. Siapa jebur tuh? Ini bakal soek dina benang naga imani. Ayo ditamal ku sangu imani dipoekeun. Mana lu kene? Dipoekeun ku urang. Itu bawa heula. Nama? Jangan deui. Ka mana maneh? Menon, Anjip, Wisnu. Lakuan. Siapa udah papal? Aduh kehet baba Asia. Ngeunah bisanya ngagali aing capek-capek di kamari ngagarit bae Asia. Aduh. Sia ngat nurus tunyung bebal teh. Tanah lah itu menang macul.
Teu mikir. Iya, udah pemana. Eta ada Nah, pas jadi jodoh eta. Deui. Nah, mana Iya turun atuh harunya. Aing. Nah, kan. Tah Mang Utom. Kok lain kolot wae atuh di sarwana. Layangan orang tuh di Iya kadang ning kali kebon ece. Ayo urang balik ayo urang. Abi mah bade eta baru Ah, bade mau nyaho eta buktina ngakali eta. Aduh. Sampai cawani deh ke dirinya. Iya, eta apa nih? Ah, gandeng buktina we ieu mah bukti masalah bukti. Ya, iya. Hayang kumaha maneh jeung urang, Tom? Maneh ge apa macul nu kieu teh harese, Tom? Iya, itu tuh. Ah, teuing maneh polontong, Tom. Sok saya ngomong, ayeuna ngomong. Sok ai saya ngomong. Sok cak. Ngomong. Ah, ngomong sok. Ngomong. Aduh. Enggak lah rek dijelaskeun. Ah, teu betul jelas aing mah. Dijelaskeun Sok ngomong cing balik naon. Wong anak itu dah kanu aing. iya kieu. Udah merolang layangan di nu balong abi. Aduh, pasti bakal bari mau lauk eta teh. Jadi mana teh merik dia teh. Nya merik. Ha, rek sikuan aing sa teh ngilu ngemerik layangan. Bro ku aing disiksa maneh teh sikuan teh. Kos budak wae kalakuan teh merik layangan geus kolot kitu. Hayu urang beri ka ayeuna mah. Ayo. Tom. Ayo. Mau nyusul gitu? Jauh. Ada genutnya si Emeh mah. Aduh ting, wakna Makanya jadi mah. kesek. Berateun ayo. Ayo, mana? Itu. Nyusul ka tah. Cing lah, jadi capek euy. Sugana ya tuh aya nu ngaliwat saha mah. Yang heureuyan tuh. Ngaliwat. Ini masih emang yang menyalah-nyalah pajarkan orang ngelayakan kebona. Orang tahu kan pepelakana kayak Jeung balong si Utong anjing jeung balong si Utong tak paling gogo engke mah. Tahu lah urang bedah lagu. Badak lu urang babakaran bawal lauk mana. Benar orang babakaran teh Abi. Iya. Boga teh samarana. Aya nu si mama. Ah, naon si mama. Si eta kunaon jerik. Oh, itu. Kunaonnya? Naon eureun. Oh, sorry, aku kalau koneng dong. Kunaon mana jeung mewek di epesan. Atil. Jangan lu. Curi. Aku jangan. Balik ngomong dia. Udah ngerasakan. Kunaon toh iman kera dagoan atuh. Daguan atuh. Kunaon imani. Kembali mewah atuh ngomongna geuleuh. Keluar. Tunggu bari-barinya.
Sok orang masuri kunaon. Jatuh. Naon? Layangan naon. Tuh gede di casar, ayo kemana intep, ayo. Bisa tungtungan. Matang ceri atuh. Curi-curikeun kalau jembe tuh. Gede nu mana? Nu kumaha? Nu suwing lura. Ini nu Terus benang kurang cerik celetok. Leto cerik. Bapak na tukang minyak, indung nakutil anak nambara letak, tuyul. Alah leto sialah. Usaha mana em? Wah, Bi. Lah, nah dikit nyerahkeun ke si Ririn. Lah, si Ririn, kok di kumaha? Oh, tuh di kumaha, Bi mah. Lah, yuk. Di alah-alah set alah. Ogo sama. Mari kalau di kelutan dicuri. Kalau itu kurang emang, babi. Nah, pan gelut lagi jeung si ieu nanya keur kami. Nah, aja di aset-aset sok, di alah-alah di aset-aset. Kemana di kelutan? Dari kurang emang oh ya tuh aja. Nyalahkan si Ririn. Udah, Abi mah teu nanaon atuh gelut lagi jeung si ieu. Alah, si Ririn jadi curi lah. Ya, nyalahkeun lah. Ah, Jadi curi gimana? usaha curigna si Ririn sok. Usaharin ku abi. Ku abi lain. Kemana ya lah? Si Ririn curigna Nah, kemana? jeung ku abi Ririn. Alah, ya Wisnu. Alah, si Ririn jadi curig. Alah, sila. Nah, jadi cari kabeh aing ah. Ayo rek maroro lalayangan di moal. Ayo. Ayo tuh kalah cari kah. Boy, orang mengelik orang beri lagi ujung curi. Siap, siap. Ayo.